Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Makna la ilaha illallahu ari maknana lapad la ilaha illallahu iku la ma'budah ora nono pangeran kang den sembah iku maujud oleh den sembah bihakin kalawan sanyatane bil wujudi ing dalem anane illallahu angin tegese Gusti Allah. Makna la ilaha illallahu ari hartina lapad la ilaha illallahu etala ma'budah aya di pangeran anu kudu diibadahan eta anu bukti bihakin kusabenerna bil wujudi dina ayana illallahu angin tegasna Gusti Allah. Yes, diterangkan makna kalimat la ilaha illallah sekelas anu kemarin. Seterusna seputar kalimat la ilaha illallah nyaeta aya anu berkaitan jeung fadilah atau fadail pirang-pirang keunggulan kalimat la ilaha illallah. Jadi saur ayana Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu an wa fadailuha jeung ari pirang-pirang kaunggulan kalimat la ilaha illallah teh eta la tuhso moal bisa dihitung tegesna loba pisan. Nah, gue sabab loba pisan teu kudu apal kabehanana da loba pisan. Itu bisa kahitung. Ngan di samping teu bisa kahitung kudu aya nu nyaho hiji mah anu berkaitan jeung fadilah kalimat la ilaha illallah. Jika fadilah maca salawat teh moal kahitung. Aipek teh teu apal jiji acan. Lain teu kahitung teh mah teu apal jiji acan. Kudu apal we hiji-hijieun mah. Kudu apal hiji-hijieun mah. Teu kahitung alamun dihitung mah, tapi kudu apal hiji-hijieun. Kusabab kudu apal hiji-hijieun minha tina sebahagian. Jadi ngaranna teh min litabid min anu makna sawareh. Eta tetep tina sawarehna fadhail tegasna tina sebahagian keunggulan kalimat la ilaha illallah qauluhu ari dawuhan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata dawuhanana man ari sing saning jalma eta qala ngomong si man maca si man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah salasa marratin maca teh nyaeta kalawan tilu pirang-pirang balenan tilu kali tilu balikan piyaumihi dina poenana eta si jalma
tegasna dina ayeuna mutama sapoe, dina sapoe na eta si jalma maca kalimat la ilaha illallah 3 kali. Kanat mangka aya eta lahu tetep ka eta si manon kafaratun. Eta ayeuna kalimat la ilaha illallah anu dibaca sapoe 3 kali teh mangka tetep keur ka eta jalma jadi kiparat, jadi penghapus dosa. Maca la ilaha illallah sapoe 3 kali. Likulli dzambin jadi penghapus kana sakabeh dosa. Asobahu anu keuna eta tiap-tiap dosa kamanehanana fi dalikal yaumi dina eta poe. Tah goreng-gorengna urang maca kalimat la ilaha illallah teh goreng-gorengna kedul-kedulna paling henteu-henteuna. Geus boga aya ahli tarekat mah per waktu 165 eta teh tarekat Qadiriyah. Eta teh kaya ayeuna maca kalimat la ilaha 165 teh kaya sekali gitu mah ahli tarekat mah 165 teh saking eta mah nyaeta geus jadi kewajiban menurut aranjeunana keur ahli-ahli tarekat. Da urang ayeuna ku sabab acan ayeuna mentah masuk kana lingkungan eta tegasna can talqin ca tawaju ta urang mah ieu heula tah nyata dawuhan ayeuna junjunan goreng-gorengna 3 kali sapoe. Penting atuh ayeuna mun teh mata 3 kali mata urang mah nyata umumna wiridan nu aya la ilaha teh magrib subuh. Mun wiridan aya la ilaha illallah salian magrib jeung subuh aneh ketawa teuing eta umumna sekalipun di pesantren kayak gitu jadi wiridan nu aya la ilaha illallah mah magrib subuh isya ya subhanallah paling nu daek kita tahu ayeuna mun teh begitu likum Allahumma shalli wa sallim amin. Nah, begitu ayah la ilaha illallah salianti maghrib jeung subuh aneh ya. La ilaha illallah padahal ahli tarekat mah per waktu tiap waktu tiap ayeuna bada salat 165 geus jadi kewajiban ayeuna mun tamaker ahli-ahli tarekat. Tah urang mah 3 kali weh ulah ayeuna atuh lamun hayang rada getol ngesan atau entong sapoe 3 kali teuing atuh 33 kali laki geuning cukup we 3 kali kan loba teuing 30 lain kitu kana hari tarekat 465 batur mah 1000 sakali urang mah meureun naon 33 we gitulah diakurkeun jeung eta jeung ayeuna subhanallah 33 alhamdulillah 33 tuluy ayeuna mun tamanon Allahu akbar 33 la ilaha illallah 33 gatena tetelah gate-gatena cek di dieu mah nyaeta lebih naon lebih ayeuna mun leuwih ringan 3 kali. Cuman lain masalah ayeuna mun teh loba jeung saeutikna usahakeun bobotna mutuna kualitasna ai keur nu ahli-ahli kualitas mah atuh sakali teh sarua jeung ayeuna mun makan ayeuna mun lebih berbobot daripada maca la ilaha illallah urang 1000 kali. Emang saur ayeuna mun tandang sareng pangarsa apa Allah yarham mantana ngadongengkeun Sayyid Alawi nyata ramana Sayyid Maliki ayeuna mun ta Allah yarham waktu sarita ayeuna mun ta ieu pengusaha pesawat Saudi maot lajeng ayeuna mun ta mohoyong ditahlilan ku Sayyid Alawi
rawana Sayyid Maliki ya hayang aya namun tama dipimpin di sesepuhan tahlilna tuping saurna taya namun ada pengusaha ayeuna pesawat teh artinya wah liadar gitu ari aya namun dina tahlil datanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah amin hana saya namun hese ngulem nyata Sayyid Alawi efek dengan tahlil lagi ngan 3 kali ayo para ulama geus surti 3 kali ti saha eta 3 kali ti saha mun 3 kali ti urang mah da aya boro-boro 3 kali 100 kali 1000 kali ge ting ayaan ting eueuhan ting aya kualitasan ting ari itu atuh da ti ulama ti wali ti habib Sayyid Ayan Alawi ke ulah aya namun tama ulah wakang ukur hitungan ulah keur kitu mah jadi mencek orang malah bahasa orang mah kecil cabai rawit gitu ngireud hiji oge gitu berbobot ayeuna sake tah emot teh kabeh dienakeun pangrasa ayeuna karesek gitu jadi pangeunah-ngeunahna bisa didagoan ku beuteung lapar de kana riungan teh ajangan karesek mah gitu lamun ayeuna mun kana riungan ajangan karesek bisa ditungguan ku beuteung lapar naon sababna atuh da ayeuna mun teh kitu Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alisa kali teh aya namun tamas beres ayat kursi dari maca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala salat Ibrahim disitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al syawana dahar gitu tak kurang ulah diturutan jika ulah masaknya sampai gitu orang we turutanna udun jangan cikala mah ya dasarin tan 3 bungkus nya aya namun teh meuli nyesepna wungkul ayo ridanana kumaha ayo ngaosna kumaha eta pakura diturutan teh eta tah kaos aya namun teu masuk kararitu urang teh asal kajebak kuno kara ditu ku ulama ya ada jangan anu oge palbaditnya efek nanaon urang mah la ilaha illallah ya namun tamu pikiran ka mana karep teh we gitu jadi usahakeun lamun aya namun terek ngambil nyaeta anu pas-pasan ieu cari ku urang kualitas kalimat la ilaha illallah anu dibaca ku urang teh tegasna sing berkualitas la ilaha illallah sing eusi gitu la ilaha illallah sing bermutu la ilaha illallah lain la ilallah lisan wungkul eta bacaan la ilaha illallah anu sapoe ngan sakadar 3 kali 3 jalan hanya 3 balikan 3 jalan 3 kali eta teh jadi penghapus sakabeh dosa anu dilakukeun ku urang dina poe eta kahapus nyata kumaca la ilaha illallah 3 kali kahapus ada sanaon tah nya dasa leutik tuh nya matak urang ayeuna mun tong sok fanatik kana dosa anu aya di batur boro-boro ayeuna mun tama dosa leutik
sekalipun dosa gede lamun keur nganilai urang kabatur mah kudu sing selalu husnudzon. Sabab boro-boro aya namun tama dosa leutik bet dosa gede oge aya penghapus dosa gede teh anu urang teh apal. Oh, anu urang teh apal penghapus dosa-dosa eta nya diantarana aya namun temen jelema anu sok maca la ilaha illallah hanya 3 kali sapoe tuluy aya namun jelema jorok tapi keur penilaian urang kabatur ai urang mah ulah sok hanakeun baelah dosa detik menang kayak la ilaha illallah beah kulayang ulah ieu dihanakeun kitu ngan lamun aya di batur kitu urang teh paranti urang kabatur mah geuning aya namun teh manehna katingali sok wiridan sok maca lae dosa anu kitu wae mah mun urang kabatur kitu ngarah urang jadi husnudzon kabatur lamun ningali aya namun teh dosa-dosa urang mah tong sok dihanakeun mun keur urang mah cantang tuh eta mah kabehanana oge aya dina kersaning Allah teu bisa dipaksa Allah yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala lamun dosa mungkin ngerasakeun ngahapunten mungkin ngerasakeun nyiksa lamun teu ngahampura nya disiksa lamun ayeuna teu jadi siksa nya dihapus teh dihampura teh teh aya dina tahta masyiatillah aya di bawah kersaning Allah. Susah bab gitu orang tong sok mastikeun apalagi aya namun tasok mastikeun nyata kana pagawean halus urang mastikeun bakal diganyar mastikeun bakal ka surga nu kitu ujug ngaranna lamun urang aya namun takabatur ngaranna teh nyata husnudzon ngaranna teh 1000 kali manehan dosa oge da Allah mah masih keneh nyaeta kasifatan ku maha kersa tegasna Allah ngeresakeun lamun ka jelema anu berdosa salaput hulupun Allah masih keneh aya wewenang ngahapus ngahampura tadi dinya aya namun tamaati urang sikap urang teh nya kabatur teh kitu baca la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anka bil akhbari sareng dicarioskeun ti sina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu dawa adana auhallahu taala ila Musa fit Taurati parantos maparinan wahyu Gusti Allah taala ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam anu mana nyata Kangjeng Nabi Musa teh dilungsuran kitab jenenganana kitab Taurat. Allah ngawahyuan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dina kitab Taurat ada pidawuh Allah laula mayyaqulu la ilaha illallah lamun geus eueuh jelema laula man lamun geus eueuh deui jelema yaqulu anu maca eta si man la ilaha illallah kana kalimat la ilaha illallah la sallatat mangka pasti bakal nguasai
naon jahannamu neraka jahanam ala ahli dunya ka ahli dunya tegasna bakal kiamat tegasna bakal kiamat lamun geus eueuh di muka bumi ieu anu maca la ilaha illallah. Tak alhamdulillah alhamdulillah seueur keneh ayeuna anu ahli la ilaha illallah seueur keneh anu ahli tarekat anu diantawis nyaeta nyeureurkeun maca kalimat la ilaha illallah anu minimal nyata tiap ba'da salat fardu teh 165 aranjeunna mah gitu. Anu urang mah ayeuna mun lah 3 kali teh sapoe atuh ayeuna hayang naik meusan tiap waktu weh 3 kali teh lain sapoe tiap ayeuna mun teh waktu weh 3 kali teh. Qala Suhaimi parantos ngaduwa saya Suhaimi radhiyallahu anhu dawanana afdalul asya'i ari pangunggul-unggulna tina pirang-pirang perkara eta al imanu iman wa huwa jeung ari eta iman teh eta qalbiyun bangsa hate qalbiyun bangsa hate wa afdalul kalami jeung ari pangunggulna omongan eta kalamullahi nyaeta dauhan Gusti Allah wa afdalu jeung ari pangunggulna kalamullah eta Al-Qur'anu Qur'an wa afdalul kalami sareng ari pangunggulna dauhan ba'dahu sabadana Qur'an eta la ilaha illallahu kalimat la ilaha illallahu fahiya mangkari eta kalimat la ilaha illallah teh eta afdalu anu lebih unggul minal hamdi tibatan muji ala sahihi nurutkeun kaul anu sahih li annaha karana sanyana eta kalimat la ilaha illallah eta tunfi matak nganapikeun ngeuweuhkeun eta kalimat la ilaha illallah al kufra kana kakufuran matak ngahilangkeun nyaeta kana kakufuran. Dadauhan saya Suhaimi radhiyallahu an pang unggul-unggulna pang istimewa tina sakabeh perkara tina sakabeh urusan tina sakabeh masalah kehadean masalah kealusan pang abdolna teh nyaeta iman geus puncakna eta puncakna ya namun tama puncakna sakabeh urusan kahadean teh nyaeta aya dina iman matak mun aya keneh dina puncak kaunggulan teh ulah aya namun tama kieu nu kamari teh ada nu kamari teh karena orang-orang kafir, orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi tuluy katingali sosialna nyumbang kaditu, nyumbang kadieu, mere itu, mere ieu, mere itu, tara pasea, tara merangan, tara ngagorengkeun, tara nyieun kerusuhan. Itu tuluy ulah dianggap ayeuna mun tema daripada orang Islam anu para gajul mah leuheung keneh. Leuheung. Sabab naon? Anu afdolna, imanna atuh dah. Tah iya ayeuna mun tanu iman teh nya tukang bobok, nya tukang tarok, nya tukang mabok, nya tukang kokodok. Saya namun teu kitu beak ku salah apaan ayaan pang afdolna naon? Aya iman teh eta ulah leutik teh matak urang ayeuna kudu kacida syukurna ka Gusti nya ngaku sapopoe tukang dosa mah ngaku
sapopoe lalawara ibadah kapan ngaku tapi iya aya inten mutiara anu aya di urang paperintah Allah ka eta nu urang kudu syukur teh aya naon aya iman meyakeun kana sakabeh kaunggulan anu lain meyakeun kana sakabeh kahadean anu lain aya naon aya iman aya keneh percaya mun urang ngalakukeun dosa teh da ieu teh nyaho urang teh doraka gitu nyaho ieu teh diakui ku urang diyakini ieu teh dosa pan ari anu teu iman mah eta teh ngalakukeun kitu teh nya bari ngalakukeun goreng bari ayeuna ditekadkeun alus perkara anu goreng ditekadkeun alus eta teh bodoh kata teloyo ngaranna jahal merokab lamun ngalakukeun ayeuna mun tema perkara anu goreng ditekadkeun goreng bodoh biasa bodoh standar ngaranna jahal murokab ai bojo ayeuna kata toloyo jadi bodoh beak tai kahulu-hulu baheula mah bahasana teh bodoh beak tai kahulu-hulu ngaran teh bodoh murokab teh ya ari ayeuna mun taman nu goreng ditekadkeun goreng mah nya bodoh biasa nu goreng tuluy dilakonan ditekadkeun heueuh euy aing teh ieu teh nyaho sapapadanding kuring ngalakonan perkara naho da urang ke ieu teh nyaho ieu teh goreng nyaho ieu teh dosa nyaho ieu teh maksiat ya masih kena sebenarnya standar bodohna teh tapi lamun ayeuna mun tamah perkara anu goreng geus ditekadkeun alus nya bodoh murokab bodoh beak teh kahulu-hulu ngaranna teh nya teh eta masyaallah iman ai iman teh lain ayeuna paranti pagawean leta da abdi ge sarua ngimankeun da abdi ge sarua percaya lain masalah eta atina jadi pagawean lain pagawean lisan lain pagawean anggah otak badan tapi pagawean nyata ati pagawean hate keyakinan tapang abdolna dina sakabeh urusan kahadean teh ayana teh puncakna teh dina iman ari iman nyaeta pagawean anu bangsa hate lain pagawean anu bangsa lisan ari pagawean lisan mah nyaeta bacaan omongan tah anu pang abdolna kalam omongan nyaeta kalamullah ay kalamullah teh lain Quran wae jadi ayeuna mun ta kalamullah teh nyaeta ayeuna dawuhan Gusti Allah anu aya dina Taurat kalamullah tuluy Injil kalamullah Jabur kalamullah suhuf Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kalamullah suhuf Kangjeng Nabi Ibrahim kalamullah ta aya anu pang abdolna kalamullah nyaeta Al-Qur'an jadi Al-Qur'an teh dibandingkeun sareng kitab-kitab anu dilungsurkeun ka para nabi sareng suhuf anu dilungsurkeun ka para nabi eta pangunggulna ti saantero kalamullah sabada Quran kalamullah teh anu abdol pang abdolna nyaeta la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah gitu la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah teh eta lebih unggul daripada alhamdulillah menurut kaul anu saya sabab dina jerokna dina eusikna dina kandungan la ilaha illallah mah eta teh nyaeta musir tina kakufuran mun jelema ayeuna mun tama kufur maca la ilaha illallah jadi iman jadi mukmin la ilaha illallah jadi mukmin tuluy ayeuna mun tama ieu ngancik ayeuna mun tina ati kakufuran maca la leungit deui kakufuran hilang deui kakufuran la ilaha illallah teh kitu
Wa qala Banum inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan fala jurma wallahu a'lam bissawab.